Geus pastilah aya jalma nu nanyakeun osok lah. Cenah nya di cenah jalma nu geus maot teh bisa nempo jeung nyaho kaayaan jalma-jalma nu hirup di alam dunia anu maranehanana geus di alam barzah. Kan kitu teh sok aya nu nanya, geus maot mah maot we meureun eueuh hubunganna jeung nu hirup. Tah, urang tingali dina kitab Ar-Ruh halaman 14. Aya bahasa kieu. Innal mayyita ya'lamu amalal hayyi min aqoribihi wa ikhwanihi. Di dieu dijelaskeun dina Ar-Ruh halaman 14. Sanyana si mayit uningaeun kana sagaru papagawean jalma-jalma nu masih keneh hirup. Nyaeta ti nu jadi kerabat, keluarga atawa nu jadi babaturanna. Pokona nu pernah deukeut we jeung maranehanana. Itu teh uningaeun, dipantau terus. Da urang ge sok inget dina nalika hirup jeung babaturan teh boga visi misi nu kudu dituluykeun. Dina nalika ayeuna perjuangan anjeunna khususna dina ibadah ka Allah, dina keur nanjeurkeun syiar Islam dituluykeun ku nu jalma-jalma hirup anjeunna bungah. Tapi lamun dina nalika ayeuna jalma-jalma ahli waris atawa dulurna atawa karabatna atawa nu ngaran babaturanna nyulayaan ka Allah, maksiat ka Allah, eta teh hiji kanyeri keur pikeun ahli barzah. Hiji kanyeri nu luar biasa. Kaya-kaya urang nu hirup teh hianat ka anjeunna. Mata kade lamun sepuh urang geus maot, dulur urang geus maot, ulah nepi ka urang nganyeri hatekeun jalmi-jalmi anu pernah berjasa ka urang sanajan geus maot. Kumaha cara nganyeri hatekeunana? Henteu ngaluruskeun kana urusan amanah jeung perjuangan anjeunna. Kitu. Cenah teu percaya keneh, maot heula kakara bisa yakin engke teh. Nya di kitu teh tangan pelebah dinya. Nah urang teh kudu ngadaguan maot heula kitu, bakal hanya akal urang teh. Maka mudah-mudahan urang sadayana sing husnul khotimah.